Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat saat santai larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Suasana seimbang tepat, Jadi nikmat jarum coklat. Pasti nikmat eta sulingnya. Batur menyulingi benang cangkeng. Asa pijauheun nya dinu suling ditiup ai cangkeng nu beunang. Heran. Hebat. Kamu di Neng Kintan. Perang ngajangkeun deui. Kalau rek nanya ka kamu. Sok atuh mau Soalnya pergi mah deui penasaran kamu di. Ya mulai ti iraha aya pengaruh kesetaraan ti kaum pameget sareng istri di Jawa Barat utamina ya tiasa dugi ka merata atau merata sareng ditampi ke masyarakat gitu. Ya memang pami propaganda anu rada derasnya itu saka emut abdi mah tahun 80-an teh dugi ka aya nu turun ka jalan kan masalah kesetaraan karena ya beberapa naon istri lah anu ngalamar pada melan dan ditolak teh gara-garanya ieu mah pada melan pamegat. Sigana eta nu naonnya memicu janten aya hiji gerakan gitu nya. Tapi numutkeun abdi mah uih deui sanes hartosna istri teh teu kaangge kapungkurna kan teu ka expose bahwa istri teh seueur oge peran-peranna sapertos nu dicarioskeun tadinya. Kantos aya nu mimpin kota, aya anu mimpin provinsi bahkan presiden di urang teh istri oge. Tapi dianggapna eta sanes kesetaraan pangintennya kelebihan dari seseorang. Padahal pami urang nalika ningali ka lembur asa nini nu mangul suluh ge aya da gitu. Nya bener masih aya. Oh di leuweurnya di mana anu naon melak pare mah anger gitu nya. Terus anu ngarit, anu sagala rupi mencit domba ge aya abdi kantos ningali teh. Tuh. Janten numutkeun abdi mah pedah urang we teh terang informasi yen seueur oge istri anu ngalakonkeun naon nu dipidamel ku pameget. Gitu kan memang di masyarakat kota panginten ieu nu kakaitanna sareng profesi lah pada melan harita aya sabaraha naon tempat anu masih menolak nampi padamel istri gitu. Sigana tidinya aya gerakan-gerakan eta gitu. Berarti ngawitan ti awal 80-an katanya Kang ya? 80-an teh maksud abdi aya kantos aya gerakan. Panginten sataacan ge tiasa ngalangkung propaganda buku. Ibu Kartini misalnya nyerat anjeunna gitu nya. Habis kabentar gelap. Habis gelap. Oh. Lain maksudna kabentar gelap teh. Lain petir. Nah, bukuna eta nu ka wentar teh pan eta ngeunaan eta diantawisna oge. Semangat-semangat pergerakan kaum perempuan. Jadi tos tika pungkur ge aya saleresna gerakan eta gitu. Tiba heula berarti. Tika pungkur saleresna. Kan urangna we meureunnya teu kokoreh wae. Ya 80-an nu dimaksud ku abdi dunia nya sanes di Indonesia unggul dunia nu dampakna ge aya pengaruhna ka Indonesia, pengaruhna ka Jawa Barat ngariringan we gitu. Propaganda eta Tapi di urang kunci teu ya, kan urangnya. aya pamimpin
Jawa Barat gitu nu istri gitu. Istri mah teu acannya provinsi mah. Acan ya. Pami presiden ayahnya. Aya. Oh, Wali presiden. kota abdi can ninggal dah. Teu acan. Bupati mah ayahnya, Bupati Lebak, aya, ya. aya. Mohon. Ya. Aya. Ya, Cocok. Kalebak ah. Cocok bupati istri mah prima. Nah, kurang gitu. Ya pameget mah Pak Pati. Iya Mun mah istri Cida. mah buk. kacida Aduh, cepopon. cida. Urang euy deui ka Kintan Mari. Urang Jadi, mah resep emang kan tos pisan. jadian? Hah? Emang kan tos jadian bet Kita balikan lagi, Mary. Oh. Mary. Kintan. Iya. Ama badan aros itu leres. Kintan Mary teh aya pakuat pakai duduluran sareng Rosemary. Saya ngefans ke Rosemary. Tuh, udah wars oge sih mah. Udah wars Bandung Timur. Weh, Bandung Timur. Jeung si Habib berarti. Jeung Tariana. Oh, Tariana. Tariana. Tah, eta. Malapal. Apal golongan Tariana. Apal. Iya, nang Kintan would you marry me teh geuning. Mary. Kadeng ke salaki itu lalajo. Iya, lamun dengekeun pon, Brim. Lamun salakina nepi ka ngambek ka dewek berarti salakina lieur. Naon? Pendewek makai anjing. Wah, dalang teh bisa kitu. Lamun si ieu teh anu kahareupna kakarep diomongeun. Wah, ngomongin pamajikanana, kapanggih wae atuh da. Ieu WhatsApp teh clear chat kudeuna teh. Isek wae. Biar mau dibahas ya Kintan Mary. Weh. Ya, kita mah mah teh dina WhatsApp. Dina naon? Dina naon we. Neng. Iya, ngeunaan ngarintis karir pangintennya. Aya kendala rintangan membentang teu dina angkoning. Sok puitis pisan. Si Prima ngaganggu wae nya. Sok. Oh nyawa kati sekali mah. Allah si Prima. Suruh dibayar ieu teh. Nah, itu Kang Budi nanya set paheut gitu. Urang malah mun Kang Budi mun dilatih mesti aduh hebat ya. Misi kitu aing. Lain pot. Ya. Acan ningali cepot kamari. Di mana? Di mana? Syuting preman pensiun miluan. Pepe abi mah. Oh, sugan teh. Pepena sanes preman pensiun abi Tane mah. naon? Pulang paling. Oh, bayangan. Nya. Nya. Kacida. Tidak. Lanjutkeun. Teraskeun. Nya nu bieu mah tinggal di KT gampang lah. Ya. Iya. Ras naon? Heeh. Aya teu rintangan dugi ka danget kiwari dina enggoning muncakeun karir neng ye. Aya teu rintanganna naon tah halanganna? Aya angin naon da sabab lamun tangkal beuki luhur mah anginna beuki gede. Kitu tah. Kumaha tah dugi ka danget ayeuna? Angin laut di Tanjung Baru. Kita gering bisa. Bisa. Mawa karep. Mau ombak. Oh, Why Jimbot? Hey. Tembalan atuh. Ceprima, katinggalan menuju rada lansia kan bios ke sana. Bae keur karasa eta teh. Ai kendala kurang nama. doakeun Kang Jimbot cing damang tina HIV-na nya. Naon IP? Hasrat ingin pipis. Kahampangan. Teras kita. Ai kendala nama ya dari modal merenya. Oh dugi kadanget ayeuna modal masih keneh ieu. Kapan balap. Ayeuna mah tos teu beureunya. Teu, ini mah kan Kapungkur. kan nanyana tadi. Ayeuna ieu mah. Oh ayeuna mah Mohon. nya. Alhamdulillah. Alhamdulillah cuek we. Oh, ai kapungkur mah modal. Nah, modal terus Kinan kudu berusaha sendiri karena teu punya nanaon karena motor gak punya. Eta Werpak gak punya. Nya. Nya sejalan ke nawe kan kita emang benar-benar harus berjuang teh emang dari nol karena kalau kita diberi sama orang tua emang orang tua sayang diberi dukungan full gitu fasilitas sama sama orang tua ke kitanya nggak akan mikir pasti keenakan Leres. pasti monoton didinya kene gitu Pot, Ya, dengekeun teh pot. tapi Ya. Kintan oge emang berpikir Ngadengukeun kan.
Urang meni hayang siga batur gitu diperhatikeun ku kolotna mikanya budakna gitu sagala jadi maneh mah ngeunah sagala disupport ku kolot. Nya tong disia-siakeun doa support kolot teh gitu nya. Kuduna maneh ningali ka urang. Teman kintan banyak nu gitu. Ai abdi mah alhamdulillah nang teu. Cicing heula ka Ieu keur ngobrol kita. Kadana maneh tempo urang perjuanganna kumaha. Ti nol. Hayang werpak, hayang helm teh hese, hayang juara balap teh hese. Maneh mah ngeunah boga sagala-gala, boga kolot anu merhatikeun. Sok kari berusahana weh eta mah. Polnya. Pol. Cuman rata-rata yang di wowoy ya keenakan gitu. Nu diogo gitu nya. Tara jadi wae. Dihuapan. Dengekeun pot. nya abdi kata dembe kan saur yang kintan ketemu disia-siakeun ka kolot. Sampeun abdi mah sia-sia ka kolot. Ngan. Tapi da di dinya na ge eueuh sua. Ngan sia. Pot. Ya. Mana dipangmelikeun King ku Semar ka mana sia? Mana dia kena rankingna tuh di pamajikan rumah teh. banyak. Dipake ka ieu mah ngan cek pamajikan teh aing mah teu butuh ranking aing butuh beas ya teh. Pukul abi mah tibalik, abi mah hayang ranking tibatan beas. Hayang ngabodip, hayang ngarestorasi. Nya hebat. Ranking teh geus sebenarnya hiji, dua. Anu biru teh. Rankingna 2, RXS hiji, F1 hiji. Waduh. Anu 2 takna eta. 2 tak. Opatanana ke paranti balap eta. Ento buat sehari-hari. Geus lunas kabarna. Balap makan dari bengkel orang. Oh. Jadi untuk modal sendiri. Jadi orang nyebut, Kintan pengen make Kintan gitu tah, Kintan balap. Motornya tos aya gitu nya. Atau Aya cash di gasna ge pan anu lunas mah gasna ge di sarana teh cash. Inu prestasi udah siga Mang Cepot nanaon teh hayang motor minta sponsor kalising. Tuh kan. Boga klub prima dewek oge MCC. MCC Motor cicilan klub. Jadi anu jadi ketua teh lamun geus dijabel motorna eta ketua. Pupuhu. Berarti lu geus ribu. Geus ribu. Geus ribu. Eta pupuhu eta teh. Pot sugan teh mana mah MKDB teh? Naon teh? Motor kecil yang dibesar-besarkan. Aya wae mah. Harley Davidson teh. Pokona mah grup eta mah tunggal ngerem teh disadap, prima. Nah, aku di sana. Kredit cenah nah cicilan kapana. Nya saya neng jadi si neng ieu mah prim from zero to hero. Iya. Heeh, ti nol nepi ka jadi. Nu kudu jadi inspirasi mah Nya ti nol nepi ka jadi hebat. bener. jadi jelema asalna makan lain jelema. Oh naon asalna? Beas. Iya mah katu beas curhat sigana bener beas. Iya, baik ke NJP mah urang bere beas ya. Ngadon nanya gerak sana naonnya anggar we jelema tuh. Maksudnya teh lebih terlihat gitu terpandang. Dek teh nanya kumaha cek manehna keneh geura prim. Naon tuh? Da jelema mah asalna lain jelema. Naon atuh ngomong kitu sia. Terus kumaha cik kumaha? Tinggalon. Kakaran teh akur jeung bintang kamu ieu. Asa kakaran NJP Kapan judulna ge gaskeun. tapi itu gitu, oke. Ieu mah alor rek nanya dewe ka Kang Budi. Tah Kang Budi, naon ieu dina budaya urang numutkeun budaya urang kodrat perempuan teh hartina naon? Kedah kumaha? Salaresna mah sanes budaya urangnya hampir di seluruh budaya di Nusantara. Yen istri teh naon teh luas luis gitunya anu kesana tapi kan ya feminin eta teh kesana. Nah, nu bahayana mah cek abdi mah upami eta disepakati jadi dogma. Sehingga model-model Neng Kintan nu kieu teh janten jiga dianggap beda ti awewe nu sejen gitu nya. Padahal di awalina mah pan urang teh sami we, kemampuanna sami segala rupi sami nya masalah intelijensi berpikirna ge seueur nu langkung pintar padahal mah. Ngan ku ayana tadi kodrati teh nya eceuk pan eta teh nya ari eceuk mah jelema keneh nu nyebutna ge. Sehingga pada saat urang ayeuna mulai ngarobih eta seolah-olah emansipasi itu memang sudah berjalan kurang lebih gitu. Numutkeun abdi mah uih deui kanu tadi, tapi lamun nalika urang ninggal tina budaya memang betul bahwa istri mah kodratna teh tadi cek popon mah
sumur. Nah, sakitulahnya. dapur, Ya, tapi kan pami urang komit kadinya, urang bakal jadi leutik moal aya tuh nu motoran. Nah, makanya ieu mah sanes masalah lebih baik yang mana zaman ayeuna zaman kapungkur sanes. Tangtosna nilai-nilai kasundaan dina konteks budaya ge pasti aya naon nu dimaksud. Ari abdi mah mung tiasa ngaanalisa yen eta mah kahariwang kolot karena awewe nu bakal jadi alat reproduksi kapayuna. Tah, eta Gitu ngajagi hungkul eta. cek abdi mah. Mohon. Tah, ari Salami kapungkur, anjeunna tiasa ngajagi mah kan salami misalna urang tos terang ya. Yen awewe mah kodratna kudu kieu kieu kieu. Ieu teh kunaon? Oh kahariwangna ieu. Bisa teu urang ayeuna kreatif, motekar tapi tetap ngajaga kahariwangna ieu. Tah, itu prima matak dewek lebak kabogok kapan melestarikan kaum Hawa. Teu kitu konsepna. Saya bawa teh. Ieu sepi omongeun wae. Ongkos ieu. Iya, pura yang ngalayang. Kurang emosi. Cemburu. Santuy. Wah ya rasa. Aduh, can kopi euy. Ngopi. Sok. Jadi acara Baik can sarek santuy. kopi heula. Nyiar-nyiar we diomongin cepot mah. Nah, ari kamu di upami di budaya urang aya aturan nu baku teu kanggo perempuan gitu secara tertulis gitu dina naskah kuno kah dina manuskripna bahwa yen awewe teh di Sunda mah kudu anu Aya eta teh dina pepeling biasanya atanapi dina kidung sok aya nu ngeunaan mohon. Kan di urang mah tapi eta teh pesekeun. Komo deui pami urang tos uninga karena sindir sampir silib silokana urang Sunda. Jadi upami teh mah aya sosok istri dina hiji dongeng atau mitos. Kapungkur mah abdi ngemutna kitu nya. Nah, raja-raja urang di Sunda bogoh ka indungna wae. Soknya milep hantar itu eta mah bagi ka kolotnya. Aiteun pas aya sosok-sosok istri cobi eta dianalogikeun yen sosok istri teh adalah ibu pertiwi. Pasti sadaya naskah bakal kahartos. Diah pitaloka engke urang pasea dina urusan ieu teh orang mana itu karena sosok we. Pada saat urang artikeun diah pitaloka teh bumi pertiwi engke ngarti. Oh ternyata bangsa urang teh rek direbut ku si anu. Makutana bino kasih kacokot berarti eleh atuh urang sebenarnya secara ideologi kurang lebih gitu diceritakan dalam dongeng. Ken Arok bogoh ka Ken Dedes ka indungna tah. Sangkuriang bogoh ka indung. Saha nu teu barogoh ka indung? Kabeh pemimpin Mataram atau di urang dugi ka Pakarno kawin kudu ngawin saha Ratu Kidul. Kan eta simbol hungkul bahasa-bahasa simbol. Mohon nu mawi salaresna upami teh mah tadi dongengna aya teh nya. Aya seueur pisan di mana aya mitos pasti aya sosok istri eta. Dan istri eta teh selalu anu ngamparan segala rupana sok we cobi diawas dan nu perangna mah bapana eta teh mohon hartosna eta teh lemah cai eta nu dimaksud teh anu mere dahar anu mere Dewi Sri kunaon eta jangka pare misalnya digambarkeunna sosok feminin tetep jadi nu segala sumber kahirupan mah anjeunna gitu janten pertarosana tadi iya aya teh dina dongeng-dongeng tangtos aya di mana eta gitu. Berarti sosok awewe teh di Sunda mah diagungkeun pisan nya. Tangtos atuh. Kudu ngumbah naon? Dipusti-pusti. Indung suku teh kan dugi ka aya dongengna yen sorga teh aya di mana? Lapak kaki ibu. Heeh. Naon nu aya dina talapak? Romeheun. Nu aya dina talapak mah atuh bumi eueuh deui naon. Atuh di teangan dina cokore moal aya. Napakna di mana maksudna? Na bumi na taneuh na bumi. Heeh. Jadi Surga aya dina talapak tah. Ieu talapakna ieu napel. Nya. Manya teh hartos nu kitu. Aduh si Prima. Lain saukur di. Bodoh maneh. Ya lain saukur di kumbah inung suku terus di inung caina geuningannya cenah mah hayang sukses mah ya hayang ka ibu kota yang jadi artis. Nah, kumbah inung suku terus caina diuyup. Eta upacarana seremonialna gitu. Nu karunya nama sukses teu nyari beuteung heueuh. Eta heueuh mata diare. Bener ngalaman muncul aja. Maksudnya teh bersihan heula gitu. Heuh baheula mah da imah teh di pipi rek kandang hayam, inung teh cenah naon ieu teh karang digerti ternyata ti kotok. Ai kotok bahasa naon? Bahaya gitu. Ai kotok bahasa Ti naon? kotok. Ti kotok, ai kotokna naon? Hayam. Hayam. Oh, hayam teh kotok. Nah eta teh salah sahiji Kotok kampus. Sasahiji. tai kotok
eta teh hebat lamun di urang mah. Hah? Hiji-hijina jalma selain nincak pangku mun ingkud-ingkudan teh nincak di kotok. Sok. Bener. Nah, Bener pisan. Cacakan teh seukeut. teu seukeut. Gitu. Kayaknya bener ya. Bener, hebat. Gitu. Aduh. Pan aya cek orang Sunda mah. Abdi mah hoyong diajar ki. Abdi mah nincak di kotok ge teu beye. Ngarti teu naon teh? Berarti kat sudah hebat si etanya nincak di kotok wae teu beye cenah. Teu bodo-bodo acan gitu nya cek orang Sunda mah. Iya. Gitu. Jadi Prim anu kurang di pikiran tadi ku bahasa siga anu ngarendahkeun awewe, urang Sunda teh geuning dulang tinande awewe mah heuring lengkah ternyata dijungjung pisan ka luhur ku sakumaha diterangkeun ku Kang Budi mah awewe teh geuning di Sunda teh malah mandar jadi ratu. Ratu. Hebat. Baterai paribasana mun cek Abah mah. Indung ngandung 8 bulan melendung nyerina kalangkung-langkung tapi indung teu pundung sabab eta geus takdir tinu agung. Toh. Aduh. Gitu. Nah, ieu halus Cocok indung. Palebah dipirak jadi rananya. Kitu. Hebat Kang Budi. Saya. Tah eta. Aduh, enak kita mamah mah ayahnya sok ningali dina Instagram gedean sok Aya. posting wae. Nya. Nyaah pisan ka mamah teh nya. Oh, nyaah pisan. Nyaah pisan ka almarhum nenek kan baru meninggal tahun kemarin. Jadi nu ngagengkeun mah ibu we. Mama, nenek, abah. Eta nu ngadukung anu karir Neng Kintan. Emang ngurus dari orok beureum lah. Oh. Di orok beureum. Jadi neng mah diagegeun teh ku ibu. Ku Nini. Ku Nini. Ku nini ku abah. Oh, abdi mah ku Mak Erot ka kuku diagegeun. Bayarnya tengahnya. Nini abdi ngaranna Mak Erot. Itu teh ngomongnya wae atuh prima. Apal Iya teh kesimpulan namanya Nah, orang no, balik no, deui no, ye. Aya pesen teu pesen ka wanoja atanapi istri urang Sunda milenial ti Neng Kintan Mary ye. Kangge kapayuna. Semoga bisa lebih jaga diri aja. jaga diri. Oh. Tah, aya Neng Kintan mah urang Sunda. Orang Sunda tuh. Asli. Aya nu kenal aya nu wanoh teu kana kesenian Sunda nu dipikaresep Benjang reak paling ge eta we hungkul jeung Orang ujung berung teh nya. Berung benjang reak. Benjang bener. Hebat. Heuh nah teh kanu benjang atuh nih kita kalau kagebar-geber. Ya aku dulu make hoe di gitu-gitu. Ayeuna mah Kintan geus Mang ya. aya. Mang Cebot ka ieu teh kali ini teh disebutna teh Kintan Pageger. Naon tah? Pasukan Grand Grung. Oh. Geger. Sieu mah lieur si Prima mah Neng Kintan titah jadi benjang kabayang balap motor make benjang ai maneh. Bisa oge urang kolaborasi ieu alus. Balap motor memakai baju benjang gitu. Pantet teh pecilakaeun sih teh. Cilaka bubuk. Karung koni coba. Aduh alhamdulillah tapi terangnya kasih Tah ti Kang Budi tah kasimpulanana ye. Tah naon kacindekan sareng pepejeuna Kanggo Alo ieu. Sanes Ari Abdi mah ku ayana siga kieu nya istri anu seueur ngalalakon. Eta numutkeun abdi mah aya perobihannya sae pisan. Karena urangnya kedah uning aya pola pikir teh eta teh nu misahkeun antara yang terbaik dan yang sebenarnya. Itu pola pikir. Biasana mun urang mikir A teh eta teh nu dipikir ku urang terbaik, tapi lain nu sabenerna. Jika tadi sebaiknya awewe mah teu kieu cek kolot teh. Tapi lain nu sabenerna dari sabenerna mah loba anu teu kitu ge. Nu tadinya nu manggul suluh jeung sajabana. Lalu nu kadua mah pelajaran ti dieu ulah oge istri teh ku dogma atau stigma eta ngaraos mundur ti heula teh naon pot merod dipalieun ku margi teu aya nya jalmi gagal anu teu gaduh masa depan. Oge teu aya jalmi sukses anu teu gaduh masa lalu. Maka sadaya jalmi ge gaduh kasempatan kangge sukses mah. Mugi-mugi komo ku ayana contoh-contoh juga kieu ka payun mah urang langkung tiasa pinunyul deui nya istri-istri urang khususna di Jawa Barat lah gitu. Gitu. Pot. Hebat. Keren. Tah ayeuna mah kumaha ye urang hiburan Prima. Lain kita tadi kan sempet ngahaluan gini. Cik urang Cepopon sakit bisa ya. Dewek ngendangan Prim. Kita benjang yang Neng Kintan gitu. Lain kesenian. Ada benjangnya kesenian. Ngahibur. Ayo Neng dangdut.
tenan. Urang mawak Saya dodol coklat. Eta we mabok maning teh mabok bae. Eta geuningan cepopon. Nu Jago mencugna apa tuh mencug? Lain corona mah ai pas corona makan dangdutan ge dileungitkeun heula. Di dieu mah meunang. Menang. Bener. Urang mau kendangna heula nya, beureun nya. Mau kendangna heula. Sok lah. Nyanyi. Nyanyi. jeung cepopon atuh. Oh nya ieu jago oge hayu. Hah? Siapa takut? Abi mawanian. Abi wanian. Iya mah, iya Neng Kintan mah jogetna. Iya bagian. jago. Bener. Ieu mah dina mencug oge abi reueus pisan. Naon ari mana teh mencug. Mencug teh lamun dina bajidoran atau keur bajidoran teh dugem Sunda. Nya. Tiba-tiba anu kahareup lalaki teh awewe. Ngajadikeun eta teh. Tah dek ngajadikeun mencug teh. lamun dina reak mah. Alus, ieu na ngibing lah ngibing. Sugan teh mencug teh lek. Lain. Weh. Si Babe mah nya mencug Wae. teh ka mana wae. Weh jadi lamun dina bajidoran, tah jaipongan anu mimiti ngigel teh disebutna mencug. Anu sok dibere selendang, set. Eta mencug. Cik sebenarnya teh seula kendangna kumaha sorana? Siap, kalau ieu mah sorana ge suara rakyat. Nah, mengereup wae leungeun teh. Supaya Asam urat. supaya gampang neungeul cepopon. Asam urat neng kita. Rating dan emping saya mah. Siap. Rek naon, Cek? Rek naon ya? Yuk, kapain atuh bade mencug. Satunya buat saya. Ini baru tubruk asli. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Ayo. Abdi gaduh kabogoana. Moal eleh ti Nutipayun jangkung ageng, nu ayeuna jangkung ageng, sami ageungna. Tesangka geuning saruana. Dasar 11-12. Nenenen, Allah, tapi nama geus rimbitan. Anakna dua. Bisaan euy, Cece. Hebatnya. Keren. Langkung suksesnya Ya, kita. Cing sehat, cing lungsur langsar sagarupina. Mangga atuh. Lain Neng Kintan, hayu urang ka bengkel teh apaan? Barang. Oh, latihan Beh, ayo Pan Beh. ieu rek latihan oge, abi rek ka bengkelna gitu. Beh. Naon jeung bawa eta. Mangga, cadak, bakal. Prim, bakal kan Bade prim. kurasna bade leupet dioncoman. Nah, ieu mah beda. Geus Ayo ah. Aduh. Baktosnya ke Sadayana. keluarga ya. Kamu di nomornya. Kamu di, Ayo. Mangga, udah Dia, aja. ah. Nuhun. Iya, dadah. Dadah, aduh. Aduh. Gelas. Naon? Gelas. Ngurangan atuh jatah abi. Wah, tapi ngeuna ece. Nong gegero ngurangan hiji Bener. gelas. Teu nyangkanya. Kacida. Bekarnya. Tapes. Punten, aya nu ka kantun hiji. Aya nu ka kantun yeuh. Naon di? Neneng dieu. Naon? Manawi ieu Iya, non. Targos cenah, targos mustaka. Iya. Oh, helm. Atuh sanes emutan, janten abi teh baheula. Ada ulah seur emutan nuju kieu mah bebaskeun. Iya, Kesenian ieu bebas. Ari abi mau ditanya yuk. Iya, MPRT. Ari perkenalan dia duda kena atau geus kawin? Duda kene Iya, saeuna. abi ngenalkeun tos teh duda ini. RT maksudnya. Sakadangnya abdi mah. Sok. Ya, iya. Rampes. Aduh, Pak RT, aduh. Aduh, yuk Mending Pak hawa RT. tos gitu. Tos, ieu tos saberasa sih incu teh? Hanes. Hanes. Rook kita mah. Masih kena linu nyaleungeun nya cangkeng gitu. Oh, ieu teh. Aduh, duh. Bade ngalangok cepopon, cepopon geulih kada kerasan ieu teh. Nah, Kena. pan Pak RT nu katabrakna ge. Ih, hari bapak mah keun bae lah da. Lalaki ieu. Aya teh nyedak naon Pak RT? Pulan nya eta ieu teh kanggo cepopon, Iya. kirang tuang gitu. Alah. Wah, Lamun anu tuju teu damang pan segala teu karaos. Tak ieu mangga di Pan bapak nu teu damang mah. keluar awios. Pilih ece langkung teu damang. Cek. Naon? Cing mineng nabrak Pak RT, tingali hari lu pak kitu. Ieu kanggo saha Pak RT? Emang ece. Alhamdulillah. Mangga dibuka. Hatur nuhun. Dibuka wae. Mohon. Ah,
Bekilir alo mah daripada dibuka nih ditutup wae apa ya mah. Geus dia tekan. Lah, Kacida teuing hirup we ieu. lantaran Pak RT wae sok jadi masalah ayeuna mah tutup coba sok ku Pak RT. Tutup. Nya. Sok Urang awewe teu bisa muka rantang. Sok ku Pak RT. Aduh, alhamdulillah sok sanajang PRT tujuh kieu. Yang untuk wae acara teh nya. Mudah-mudahan ecing langkung cager. Amin. Pak RT. Gitu. Ari PRT na pidato sok nuruhkeun. Ya tuh. Begitu dah Dur Coklat urang tepang dinya minggon payun ulah hilap NJP Niang Tandang tonton terus di YouTube channel Napak Jagat Pasundan Official. Ulah hilap di subscribe, terus di like, terus Diketik. komen. Nih eta bisa. Teu nanaon. Nya sok teu kahajar. Terus dinyalakan tombol loncengnya. Iya. Oke ulah hilap di follow Instagramna Napak Jagat Pasundan kanggo ningalan ieu nya aya merchandise ti Napak Jagat Pasundan, aya iketna, terus dina ayaga aya pangsi, aya acuk, aya sweater lah nu sarae nu arenggal komplit. Terus oke di informasinya di NJP di Instagramna aya informasi, aya edukasi mengenai Kasundaan. Beres. Oh, nya begituna ulang tepang dinya minggon payun hapunten ya bilih aya cariosan ti Pak RT tapi sikap nu aduh nah emang karya dicontoh nya ulah kitu deui Pak RT ulah tepang di minggon payun nya Dur Coklat hatur nuhun sampurasun. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum Coklat suasana seimbang tepat jadi nikmat.